silib. Bahasa silib sok dicokot ku bahasa padalangan. Dalang anu kasohor Bapak Asep Sunanar Sunarya, Abah ti Jelekong. Mata wayang teh dakwah. Mana dakwah eta Semar dina sirahna aya kuncung, itung ku Bapak Kuncung Semar 88, artina Asmaul Husna. Tah jalma nu alus teh eusi sirahna teh eusian ku sifat Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rojak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Muid ya Mudil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif nepi ka ya Sabur. Tapalkeun awak Bapak ya Rahman ya Rahim, Allah nu Maha Welas tur Maha Asih, tembongkeun sifat Allah na awak urang nyaahan asihan deudeuhan. Budak yatim pikanya anu bingung pek tulung, anu susah pek talang, nu miskin pek bantuan can boga imah panggieunkeun.